kerusakan Yasrib, keluar ada peperangan, bakal perang ke bakal lain lalagaan. Kuari kakarak Yaman perang, Turki geus dihajar, kemari Libya, Suriah, eta kan sarua jeung penjajakan. Coba negara-negara Islam teh geus Baghdad, kemudian aya Suriah, kemudian aya Yaman, kemudian Turki dan lain-lain sebagainya. Nu kuat eta cuman sekedar Iran Syiah eta kan henteu sedahsyat ahli sunnah wal jamaah. Nya nama kan bisa diputer. Tah, kualantaran sakitu eueuh nu gagah atuh kan berarti. Nah, masuklah ke Madinah sebab sumberna kekuatan Islam adalah di Madinah. Nabi ya di Madinah. Mulai keluar peperangan wa khurujul malhamah fathul Konstantinia. Keluar peperangan Madinah, terbukalah Konstantinopel. Menangnya. Kamari geus dia kaluhurkeun huruna raja Konstantinopel. Nah, engke negara-negara anu Konstantinopel bakal muncul. Berarti negara Romawi muncul kembali. Kemarin diacungkeun di Rum Romawi. Terus di Iran makan geus hampir maya naon katengana 50-50 kan, Kristen ambalaya, Yahudi loba. Terus di Mesir atuh geus sarua acak-acakan, mantak acak-acakan ge eta teh kapan isme Yahudi. Terus per detik ieu can aman kan di Mesir. Suriah kitu kene karena negara kuat kesunnianana hajar. Nah, terus ada tangka ayeuna wali Allah tembak, ulama tembak. Tinggal aya nu barariasa bae. Geus hancur kitu boga kekuatan. Tuh, di urang mana kekuatan gua di Indonesia. Perang urang bari bisa ngalawan jeung Malaysia. Sebab naon? Dideuleuh tina main bola. Main bola teh lain sakadar permainan biasa. Lain sekadar permainan biasa, ente mah neuleuh sekadar permainan biasa lain. Ente teu nyaho sejarahna. Lain sekedar permainan biasa. Baheula Indonesia ngalawan Malaysia sakicep. Di zaman Andi Lalah, di zaman di zaman Aswadi Idris, di zaman eta wah. Pokoknya sakicep, tapi kuari urang ngalawan Malaysia ge seseleh. Ngalawan Thailand baheula mah sakicep, kuari seseleh. Ngalawan Korea pernah Indonesia menang jeung Korea, bahkan diangkat di internasional. Kuari jeung Korea elehna ge Indonesia teu kurang ti 12. Di deul eta teh lain lalagaan. Di dunia olahraga teh aya motif. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada urang ngalaksanakeun ruruba ka Gusti melalui haul dumadeus ka Gusti zikir-zikir nu sok dibaca ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dina haul kamari urang mencit hewana mun dijumlah jadi 42. Cai atuh geus alhamdulillahirabbil alamin, boro-boro dipake nginum, dipake mandi dia bisa. Jadi muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jeung sajaba-sajabana. Nu hadirna nu bebeja ka kula bae ti Sabtu eta geus aya urang Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Kalimantan, Padang, Aceh. Cek kula saha nu ngabejaan teh si jelema tuh. Jadi dieu mah ku kula dibejana ulah lobaan. Ulah rame-rame, urang-urang bae. Tapi ternyata 42 ludes kabeh. Berarti atuh gitu eta mah. Alhamdulillah. Malah sangu mah murad marit. Sakitu ge nu masakna aya 12 lembur.
bercanda ka dieu teh lain dek zikir-zikir amat. Abi nu jelas mah urang boga kanikmatan kesejukan batin. Zikir urang sorangan memeureun mun zikir kos kitu moal kuat. Di samping moal kuat atuh moal ngeunah. Sebab atuh zikir sorangan mah lain deui. Komo ti penting geus culak-cileuk bae. Jadi urang kabawa ku ahli Allah nu halaladi ulah disangka nu hariruk doang nu hadir nu pararae ge ratu halaladi ante kadeuleu we ku urang mun kadeuleu atuh sieun harepanana eueuh deui hayang diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur di aku murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Quddisa Sirruh. Belah dieuna pisan urang contoh Kangjeng Nabi mah pelebah syariat nama atuh wajib kabeh. Pelebah hakikat nama atuh saha nu bisa nyontoh ka hakikat Kangjeng Nabi nu babaturanna ge malaikat Jibril. Urang mau babaturan teh jurig amang-mang urang kuntianak babaturan teh paling rendah jin dihandapeun tangkal kayu caringin paling rendah eta. Nah jadi urang belah dia nama nyontoh para wali Allah khususna Syekh Abdul Qadir umumna para wali-wali mulai berbagai tarekat anu dikembangkeun di dunia julukan ngaranna beda-beda tergantung kumaha anu nyiptakeun jalan baik Ripaiyah, Utsmaniyah, Samaniyah, Satariyah jeung sajaba-sajabana terutama Qadiriyah wa Naqsabandiyah nu paling loba di dunia. Intina mah sarua nu mamana ge yang nu penting mah mu'tabarah. Aya guruna jeung silsilahna nu mere petunjuk soal jalan-jalan ke Allah melalui jalan khusus nu aya larangan-laranganana kabeh sarua pembersihan batin nu bentuk ngaran naon bae tarekat eta sarua hayang wusul ilallah melalui pembersihan ulah cinta dunia, cinta makhluk, nafsu, syaitan, nu dileungitkeun teh eta bae. Nafsul lawamah, nafsul ammaratu bisu dipikeun narik nafsul kamilah, nafsul radiyah, nafsul mutmainnah. Nu dina Al-Quran dijelaskan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nafsul mutmainnah he nafsu nu tenang ke Allah eueuh lurak lirik ka sisi ka gigi neuleumio teu kasuat-suat hate neuleuh apan sa kos neuleuh kadal bae neuleuh inopa gitu keneh neuleuh urang Lampung nu putih teh nu nongtot susuna teh
atuh tiis bae biasa mutmainnah ka Gusti tentrem ka Gusti cek Gusti hei nafsu mutmainnah irji'i geura balik maneh irji'i balik geura ka ditu urang titah baralik ke kabehan ila rabbiki ka pangeran anjeun radiyatan mardiyah ridho tur dipikar itu ngeunah teu hayang nanaon neuleuh nanaon ge ambung hiji we Allah tentrem bisa ngomong doang pan urang kitu teh bisa ngomong doang eusina di jero nafsul mutmainnah teh aya genep hiji aljud dua tawakkul al ibadah al khasyah tah eta lah di jerona nu kudu diteangan lamun urang bisa nafsu datangkan nafsul mutmainnah geus pokona mah ngeunaheun ibadah teu nu dideuleuh iwati Allah urang mah paneuleuh mio neuleuh sekupi aju timbul pertanyaan sabaraha duit ya teh kabeulitan teu ku aing jol bae babaturan ngobrolkeun mio jeung sekupi atuh babar eta mah eta mah atuh baheula mah memang 3 juta DP na ku ari mah 500 asal KTP bae 500 ge diutang ayo ge berangkat kaganggu di jero hate teh gersang resah begitu salat Allahu Akbar mio atuh teu tentrem cek Allah pan siapa salat kitu amat pan sia di kiai-kiai ku batur di ustad ai itu onam tuh mau pedagang jeung pemerintah emangnya nama pinarakaeun teh mah irona mio meureun neureuppan sa sabaraha duit sia teh pamari teh mah ka Cimone ge ditu pasang DP nah sabaraha duit kan DP na 15 juta blon budak Masya Allah itu begitu salat Allah apa sah kredit terus selanjutnya karari itu baik mun urang terus kos kitu tah nu hayang jadi bupati nu hayang naik pangkat nu hayang naik gaji dan lain sebagainya pada desak-desak di jero hate tetep ceuli datang ngeunaheun we eta salat moal bisa kaganggu ajujeuna tu ulah salat lain ulah salat terus bae ngan ulah sok haju wawaliana can datang berarti sia tuh kudu kumaha tuh kiai kudu ulah keluar mulai mun urang hayang ka Allah pasti urang ngajauhan ti dinya ngajauhan di dinya teh ngaranna uzlah jero kamar skocian kamar cek pamajikanana paingan ka haji sok ngoncian bae eta meureun cek kiai uzlah tanya kaji emang eta di jero kamar bae emang uzlah tanah saya polisi goblok bari sia agih hutang tama atuh lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan teh pokos kitu jadi sanajan ngasingkeun diri aya motifna beusi aya hansip si aya polisi atuh lain deui terus
orang ngadeketan ka Gusti Allah dengan cara ngabersihan batin. Mulai kayak nyai-nyaya. Geus ka dituna moal daek ngeridit lantaran gangguan. Moal daek ngajukeun proposal haram cik ahli tarekat ngajukeun proposal teh sebab dedeketan jeung dunia ngajauhan ka Gusti. Geus lamun aya kiai ngajukeun proposal eta teh lain kiai akhirat kos kitu teh kiai dunia. Terserah teman dituturkeun mangga dek teu kanya sakadar nyaritakeun. Aya kiai ngridit lain kiai akhirat berarti kiai dunia. Sakadar nyaritakeun. Dek dituturkeun mangga dek teu hek bae. Bakal akur ke dongengna jeung nu ngridit. Waalaikum. Waalaikumsalam. Ye mobil si anyar ngaridit karek saminggu. Nu mang haji mah geus sabulan tah. Akur beda poe doang tah. Akur di mana sia showroom mana ngobrol akur bakarna tah. Akur atuh berarti dunia kene. Waalaikum, tadi geus kebal teh kau panggil. Itu pan keur ngabangun. Alhamdulillah turun proposal sebarang turun. Di turun mah 100 ngajukeun mah nu turun aja 70. Nu 30 ka mana? Meureunnan eta mah ku dedemit meureun. Ye, pugu utama ngaji ge eukeur 2 kali teh kalau proposal sarua teh 100 turun dah malah 50 nih. Dedemit teu berderajan eta mah tuh. Akur ngobrol. Tuh moal jauh ti obrolan-obrolan nu kararitu. Tapi lamun jeung ahli Allah beda bakal ngobrol. Moal ngobrolkeun nu kitu. Ngobrolkeun teh cara dumadeheus, cara dedeketan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, hese horenganan ibadah jalur eta. Teu hese teu naon tergantung kumaha bagian ti Gusti Allah. Lamun boga bagian ti Gusti Allah gampang atuh jaka bae ge diatur ku Gusti. Ngan paling rendah nama kitu atas di kitu at-tasdiq wa taslim. Panghandap-handapna bagian mah ngabenerkeun jeung pasrah sakitu. Pasrah ka ahlina bahwa aya nu bisa cinta ka ahli. Geus urang pasrah jeung cinta ka ahli Allah. Urang bakal dihijikeun. Ahli Allah Subhanahu hese urang nuturkeun Tuan Syekh Abdul Qadir bagi jelema anu henteu masantren nu masantren ge arese gese urang mah tasdiq wa taslim bladieuna ka guru-guru urang nu solihin hese urang mah tasdiq wa taslim geus bae nyana manu ibadahna lain ku hawa nafsu bener-bener ku nurani lantaran sieun ka Gusti Allah terek masinikeun kumaha-kumaha nu dipasinikeun di dirina sieun ka Gusti beusi salah mentak tindakan-tindakanna lain tina hawa nafsu teu kudu kumaha ngan ke tipe-tipe ahli Allah macem-macem tergantung kumaha diberena ku Gusti. Aya nu cumplang-campling bae lempang teu puguh dumuk. Aya anu pipindahan bae engkeun ti hiji kampung ka kampung ti kabupaten ka kabupaten. Aya nu anjreg bae teu kanyahoan ku sasaha ti loba omong. Aya anu biasa nyana dakwah luar biasa teu mamrih kacape ngan
tilok daikeun make tarif hari tilok make DP kos kitu mah tilok bahkan dibere ge leungeun katuhu kekepret leungeun kencan manampana gitulah ahli-ahli Allah sepanjang masa satungtung dunia can kiamat aya bae ulah kaget tinggal sing hade dideleukeun ku urang baik anu selalu musafir maupun anu pindah-pindah nu anjrek jeung sajabana titip lamun kapanggih jeung jelema nu kitu hate urang lempengkeun ulah aya suuzon bae geus urang bakal katutup jeung kahijab tembongkeun ke bakalna beuki turun ibadahna beuki kurang giat beuki kadituna teh teu bagus tingkahna gitulah komo datang kang nganyerikeun ka ahli Allah man azali waliyan faqad azantuhu bil haq saha jelema nu nganyerikeun ngahinakeun ka wali aing cek Allah teu kudunyana kukumaha aing langsung nu bakal ngarusak sebab aing cinta ainyana bendu bahaya Allah bae cintaeun nu mentak diangkat jadi wali kunaon atuh ai si eta keuleuh asing ade geus kasasah ge urang mah geus ulah suuzon bae sing bagus teh kitab nu kurang dibaca teh kitab para wali pikihna mun lain buatan wali moal bisa loba karangan-karangan dokter Andes profesor doktor lainna kaluaran Al Azhar baca ku urang aju bosen bae geus teu hayang kula sering dikiriman kitab-kitab alalanya rasa dibaca bae bosen sakumaha maca koran bae eueuh mah nitan tapi coba sapinah dibaca ku urang dibulak-balik kebalik deui baca deui bolak-balik deui tanya kiai kunaon bolak-balik bae tong macana teu harti-harti paingan atuh riad coba ge teu bisa dilegitkeun ku urang takrib naik Fathul Muin komo naik ka Fathul Wahab ikna komo ieu mah ieu mah atuh kitab anu luar biasa embahna kitab ieu mah anu boga anak buahna ka dieu Fathul Wahab kemudian Fathul Muin di kitab nu kurang dibaca nu entak lain kitab leutik-leutik Minhajul Talibin kitab luar biasa ieu kurang-kurang nama moal kuat maca kitab ieu mah boro-boro macana nu ngadengekeun ge hajuna rundutan bae teu kuateun nya kitab ieu mah lain lalaga sakieu ge geus make kopi sagala masyaallah teu sabatu kitab wali dibaca ku urang coba urang meuli koran Kompas di jalan meuli Merdeka komo pos kota mah aya si unyilan di hareupna si unyil teh sakara tuh dasa arosok siapa aduh masa tukang maca doyok kabeh ieu mah hendak beungeut ge hampir kos doyok jaca aing mah Gusti berita lagi bangsa bemo nyungsep eta beritana kos gara itu bae jembatan patah jembatan dengdek jembatan tidak berdiri lagi di mana jembatan antung tidak kurang lembaran kedua si budak susu nu kudean sih beda teh bahasa kos itu buringas bae boro-boro nungor aki-aki kacamatana dibuka
Neuleuh kos kitu mah kacamatana dibuka caknya jelas itu make kacamata ge. Barang maca Quran bae rumek cak. Heran ieu mah mata asal maca Quran teh kadeuleu. Asal neuleuh nu kitu dibuka kacamatana goblok tah aki-aki. Asal bae tobat teh bisa dipakai ibadah teh. Dipakai nu kitu we. Nu liwat orang Lampung kok kaca dibuka. Muter amat sih bujurna sakana. Innalillahi sakitu aki-aki. Maca kitab bade baca deui pake deui kacamata. Teu kadeuleuan sakana sekolot. Ai tadi neuleuh bujur ngora kene. Asal. Iyalah kitab-kitab bali teu bisa disapiraakeun. Boga aturan-aturan tersendiri. Al-Quran ngatur aya syariat, aya tarekat, aya hakikat. Nu ngajelaskeunna kudu ahlina baheula Kangjeng Nabi teu aya Kangjeng Nabi sahabat teu aya sahabat tara tabiin belah dieuna mujtahid qaulul mujtahid dalilul muqallid ucapan mujtahid jang dalil muqallid hese-hese amat tuh kos kitu geus urang nuturkeun mujtahid qaulul mujtahid dalilul muqallid dalil muqallid dalil jang muqallid maksudna ucapan mujtahid. Terus kabelah dieuna kitab mujtahid dijelaskeun ku para mufti-mufti ahli fatwa. Terus ke dieuna ku guru-guru urang, tinggal di dalam guru urang nu nyekelan kitab salaf eta tuturkeun. Nu nyekelan kitab-kitab goer salaf ulah ditutur. Ulah SS engke kadituna tungtung nama ulah usoli ulah kunut teu kudu make kopiah salana make sempak teu naon kadituna mah salat engke ujung-ujung mah teu kudu saralat budak geus lah tah jadi eueuh adab-adaban coba disalap masyaallah jeung beda-beda sinarna bahkan kuari keur meujeuhna kitu digalakeun deui di Indonesia kitab salaf lantaran selama beberapa puluh tahun deuk ngaleungitkeun salaf kakarak endek doang teu mampu ieu oyag karakter bangsa Indonesia khususnya umumna di dunia akhlak manusia di khususnya di Indonesia umumna di dunia ieu hancur terbawa ku barat sehingga hancur-hancuran. Mendak mulayan deui kuari geus dimusyawarah-musyawarahkeun di Jawa Timur, di Jawa Tengah, can datang ka Jawa Barat jeung Banten mah. Bahwa harus digali kembali kitab-kitab salaf bahkan kedutaan Saudi Arabia nu aya di Indonesia kuari geus menganjurkan galilah kitab-kitab salaf. Indonesia punya ulama besar Nawawi, punya ulama besar Kiai Hasyim Asy'ari, punya ulama besar berbagai kiai-kiai yang lain. Cek manehanana coba gali kembali kitab-kitab salaf. Ieu kedutaan Arab nu aya di Jakarta kuari di Indonesia geus menganjurkan seperti eta. Tuh lain lalagaan. Kenapa di Indonesia cek manehanana tidak sanggup mendengungkan kitab-kitab salaf hanya kitu minoritas padahal ternyata begitu digali isinya luar biasa. Nyana menganjurkan tolong kepada jebolan-jebolan Mekah, jebolan Madinah dan jebolan Mesir harap supaya digali kembali kitab salaf. Ulah kaget kesagedeung deui bakal aya hasil daripada musyawarah-musyawarah. Tuh dasar ku Allah meureun deuk dihudangkeun deui salaf supaya kiai-kiai Golkar teh ulah terlena supaya kiai atuh urang atuh kula badek dikukuwakeun atuh emang kieu ngaji salaf mah ngan eta nu goyang-goyang inulonam goyang bagus ai kiai mah goyang-goyang
mun kuari keur mujana dahsyat kemarin di Jawa Timur minggu gitu setelah haul di Jawa Tengah nah ye untuk menembus ke Jawa Barat kemudian Banten ngan begitu diteliti di Banten mah eueuh nu diajak eueuh nu bisa diajak musyawarah coba eta di Banten mah eueuh nu bakal diajak musyawarah sebab intelektualna rendah kerendahanana loba geus diteliti jadi lain lalagaan sebab organisasi ge di Banten mah teu jalan intelektualna cukup asal diduitan supermi 2 uang sabaraha duit kana kamari ngomong atuh sia mental eta mental bos tak bisa tah informasi hanya datang ka kula atuh saeutikna andek aya pengajakan ka ditungan sekula-kula moal milu hasilna bae kenapa pakai tidak ikut embung aing beusi aya di koran antak kula siga de beusi aya almanak aya gambar kulaan cabut belum terido kula beusi aya gambar kula di almanak berdampingan jeung saha bae terido setik-ketikasan cabut belum sakitu bae jadi kula mah embung kikituan foto ditempelkeun ge izin komo di almanak harita aya kiai di Sukabumi geus kitu tanpa sepengetahuan kula nyana di Cianjur gitu Cianjur apa Sukabumi poan da kiai lah nyin pondok pesantren jeung majelis akhirna gambarnya jeung kula waktu kunjungan dicitak di almanak sekian ribu bebe jaga kula hasilna ieu cenah tah Pak Kiai ieu majang pondok pesantren ulah cek kula hapus heula nu kulana di pondok pesantren di dinya kunaon kula ditempelkeun ulah dari doi mah cenah Kiai teu kudu kumaha asal Kiai izin teu izin embung emang kula sok neuleukeun kieu bae tah sok neuleukeun almanak batur aing ge mun dipoto kos kitu isina amat aing embung kecuali foto kula dibawa dicokot ku parawan masalah atuh lain deui tah mah intern tah mah kos kitu hubungan bilateral tah mah atau internal gitu tahu aduh masyaallah si aya ulah terido teh bakolona naonan atuh geus kikituan boh pondok pesantren mau majelis salim atau gitu organisasi atau partai atau seseorang ulah kecuali jam pribadi baik tuh ya jadi sekali dia besi kebanggihan nah belum baik masalah lantaran kurang teresep jadi kitab wali kitab para ulama salafus sholihin kuari keur digali kembali digalakeun deui di Syria kemudian di Pakistan kemudian di India di mana Mesir nah ieu kuari keur di Indonesia hasilna ke tungguan beberapa itu minggu atau bulan deh. Kan geus dikumpulkeun alumni Madinah geus dikumpulkeun sekian puluh di briefing ku kedutaan Arab bahwa jangan terlena dengan paham-paham Wahabi aneh nah ieu mah anehna deui Jakarta nu Mekah anu Wahabi na pohara Arab nu Wahabi na kedutaan Arab nu kuari menganjurkan seperti eta didiskusikanlah karena penurunan moral hiji kedua kekuatan perang Taliban Sunni kekuatan perang Irak Sunni Wahabi mah teu boga kekuatan di Iran anu gawok nangtangan Amerika Sunni di Indonesia lamun eueuh Sunnian bertekuk lutut di hareupeun Amerika nah iyalah dek aya perubahan saeutik mudah-mudahan dibere kuat amin ya rabbal
singgungan-singgungan masalah doaya di Indonesia nu terjadi nu selalu bertolak belakang jeung ahli sunnah wal jamaah yakni salafus sholihin ieu kuari keur diomean deui lalauna bahayana gede ka hareupna tak kula ge kaondangan teu daek teu kudulah kula mah se ngaji-ngaji jeung urang lembur jeung urang ketos jeung urang bangsa tuguha ranca bango masa jelema nu ti loka kota teh paling ceknya mah kota teh doyong sakitu kota teh doyong atuh geus jeung nu kitu aji urang lembur lah teu kudu ka kota sekedar informasina nu mantak kuari endek ngabersihan batin teh hese dina hayangna guru namana dina kapanggih jeung guruna berangkatna sulit keur carita cara padahal geus boga bagian mah tadi nyanana siap guruna sepanjang masa aya atuh ge beda uzlah teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung boga cara-cara tersendiri sanajan di imah bae uzlah mah bisa bae ulah mimilu bae ngasingkeun diri teh kitu mah sakali deui mudah-mudahan turuba urang kamari dumadeus urang kamari melalui haul mudah-mudahan di samping urang hayang diaku murid oge mudah-mudahan urang bisa ngabersihan batin urang tina kotoran-kotoran tina daki-daki tidak berbagai nanti menutup kemungkinan saha bae yang tidak terkecuali boh kalangan santri ustad kiai kalangan pemerintah kalangan pejabat kalangan ekonom kalangan petani jakabeh gen nurani nama bersih nu ngahalangan teh hubna hubud dunia hubur riasa hubul jahubul mal eta atuh pemerintah kiai bisaeun mangabersihan batin atuh istimewa pembisnis bisa ngabersihan batin atuh hebat kitu keneh atuh petani bisa ngabersihan batin atuh cakep luar biasa komo kiai mah jeung usan mangparati tapi lamun kiai na bae teu bisa ngabersihan batin makin jadi kiai makin takabur makin di kiai-kiai makin ria gede makin di kiai-kiai makin ujub atuh turun berarti salah sautik ka masyarakat sia kiai atuh ka aing teh ulah manghaji malulu ateul aing mah ngadenge sia manghaji batu irah aing jadi kiaina kiaikeun atuh eta aya nu ngomong kitu sagala Gusti jadi kiai teh hayang di kiai ku jelema kiai mah ku Allah kumaha lamun ku jelema di kiai-kiai ai ku Allah dicalo-calo calo mait cenah sia mah usbugu sama calo tadadar lain sebagainya ai ku jelema hayang di kiai-kiai ai ku Allah dicalo-calo teu bagus ka Allah we hiji ka Allah tak urang ngaji ge di dieu yang merenai maca mah bararisa ari nyurahkeun atuh bararisa nu bisa mah nu henteu mah henteu bae nu jelas mah ieu ngabersihan batin urang ku lempangna ge ka imah dosa urang raragagal eta lamun urang kadeuleun dosa di jalan loba jasa eta barang balik atuh asup deui aduh kapagi di jeung dosa cak dosa ieu tadi eta aing rag asup deui jana ka dieu atuh kitu-kitu kaele teh masyaallah teh berubah nu kuduna mah hasil ngaji teh jadi daek kudang peti daek salat duha daek maca Quran daek sedekah perubahan berarti ngabersihan da batin urang laga hirup teu mal kebal bakal balik jasa ka ditu bakal paeh jasa ditinggalkeun harta urang nu mana bae ditinggalkeun dulur urang nu mana bae anak pamajikan
iwal ti urang bebarengan jeung amal urang make jeung urang ngaapi lainkeun ka amal kesempatan ayah harta ayat teu daek sodaqoh ngutuk bakal kesempatan ayah urang nasihat teu daek udang kesempatan ayat teu daek tahajud teu daek duha atuh rugi amat nu lah di dunia moal kebal ditinggalkeun ai kitu mah urang boga harta sodaqoh masjid pondok pesantren majelis salim selagi aya ieu aing jadi titipan ti Gusti kemah ditinggalkeun ieu penting udang ala kadar tuh 2 rakaat bae mah duha kitu keneh maca Quran lah da salat atawa penting ya urang paeh teh atuh geus geunah entet kaparanggi amal tuh ieu naon ieu amal ieu amal sedekah pan leutik amat pan leutik keur ieu meureun kaduh mah juga aya jakal amat teu gede atuh mangkana cek dana teh nya petot deui leutik geus ya ieu bakal kapangi kumaha mun cek Syekh Abdul Qadir mata cek Tuan Syekh Abdul Qadir begitu urang maot engke bakal kapangi cek Tuan Syekh Abdul Qadir sarua jeung Imam Ghazali ti ditu teh ti Kangjeng Nabi keneh rentul bakalna jelema-jelema dibentukeun jelema nu kasep nu setengah kasep nu jore nu hideung terus rentul dina kitab Asrarna Tuan Syekh Abdul Qadir sarua dina ihyana itu Imam Ghazali kaparangi tanya ieu saha-saha ieu loba amat ngaromong kula amal anjeun ngaromong heula tah ieu mah kasep amat ieu pan ieu mah tahajud cekeun alhamdulillah pan leutik amat pan ngan opat keur tahajud ngomong tanya urang teh kaduhung amat aduh aing kaduhung amat keur ieu henteu eta pan dikitu-kitu tadi bayang-bayang ku Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab Asrarna masyaallah. Tah, ieu nu hideung amat. Ieu sok naon-naon ieu ge amal anjeun. Amal di mana? Ya eta nyedekeun si Mbah teh ya. Can katobatan Gusti Allah. Ieu naon ieu nya jore nya ngacai bae amal kene. Ieu naon ieu? Mah koprok ieu mah. Ya Allah, can katobatan. Rentul ge eta urang di jero kubur teh bakal kos kitu. Gusti Allah. Mun urang sering ngabayangkeun kos kitu tah. Masya Allah merenung atau amal aing sing ke karasep teh jarore asana paring celang bisa asana urang lamun ningalian kitab-kitab wali-wali Allah dibentukeun gitu muringkak bulu datang ka mana urang masyaallah mentek inget bae kadinya tak inget kadinya komo dina tarekat pengkaya tafakur ieu mah keur carita henteu norekat ge inget we kadinya udang we urang beuting inget tah nyeun amal ai nonton TV heula sakeudeung aya main bola atuh tungtungna mah tahajud eueuh eta kos kitu ngalobaan dosa nu ngalobaan amal-amal luar bayangkeun ku urang ketika urang di mahsyar amal rentul jarore boro-boro malaikat urang sorangan greget ka amal urang dek sanu nulungan kitulah dina Asrar Syekh Abdul Qadir bayangkeun urang di mahsyar amal urang rentul ngadareuketan urang terus bae urang lupat ka mana nyana nutur-nutur urang bae geus kabeh deres anu bagus nu goreng ketika urang endeuh ditimbang amal atuh urang ge boga sangka begitu neuleuh hararideung azana aing mah ditimbang ka dieu yeuh geus urang lagi boga sangka ieu eta kos karari itu disia-siakeun ge cek atuh deuk disia-siakeun ieu mah amal sia deuk kumaha tapi lamun kararasep baragus atuh tenang urang deuk ditimbang siap deuk ditimbang sabaraha jeung di mana siap urang geus neuleuh eta kararasep atuh nu bakal numpakan belah katuhu urang sorangan geus bisa neuleuh tah nu hideungna sepirangan 2 doang ieu waduh kararasep coba lamun hideung gawe waduh aing puyeng cekir ieu ditimbang amal gitulah ucapan-ucapan Syekh Abdul Qadir bahkan aya sababaraha puluh ilham nu kunyana dikitabkeun dibukukeun ke kukula insyaallah iraha dibacakeun ilham langsung ti Gusti
lamun wali lamun Kangjeng Nabi mawahyu bentukna Al-Qur'an atawa hadis qudsi ieu mah ilham dikitabkeun aya kitabna caritaan diri menang ilham ti Gusti anu menang ilham tanggal sekian malam anu mantak kekutubanna nampak lantaran ilhamna dikitabkeun ku hese-hesena dibaca kapanggih bae urang jeung Haji Ilham ya iya Haji Ilham ya datang kadinya Syekh Abdul Qadir mah bacaan kurang ilham tadi antarana ilham nu tadi dibacakeun amal urang dibentukeun ti Gusti eta teh dibacakeun nami mas kadar urayan bae jadi urang isin ke di masar teh lamun urang di masar teh ke kieu teh tiuk bae kapanggih panding babaturan baji urang eta naon eta lu eta nu hideungna teh ieu kredit mio ieu nu ieu apaan sa nu ieu tengah zakat nu ieu atuh pan isin urang bayangkeun cek Abdul Qadir engke bakal kos kitu masyaallah di dunia mama di kiai-kiai di akhiratna engke bakal kanyahoan nu keurieu kurang dibuya-buya teh ieu jaharari dong eta ieu nu ieu mah proposal ti Golkar cenah ieu mah alah isin jasa entak makin nyaho makin sieun makin api makin sabodo aing mah mikiran diri aing ge kararieu hese jasa boro-boro mikiran sararia di dunia kene ngasingkeun diri kitulah ala kadar perjalanan wali kalamun bisa beda engke herang di jero hatena eueuh anu cara ricing eueuh mio eueuh sekupi eueuh apansa eueuh Innova aya getrek doang di dieu ku atuh hiji ge gede tah trek mah eueuh geus tenang salatnya ge ngina Allahu akbar moal buru-buru Allah nu aya di jero teh Allah nu ngahirupan urang nu ngayakeun nu ngarizkian nu ngahirupan nu maekeun nu ngagerak-gerak atuh ngeunaheun kapanggih geus salat teh kapanggih jeung Allah bahasa sompralna keur ngobrol jeung Allah disebut munajat ngeunaheun Allah tenang aya kretek-kretek kurtak-kretek aya nu bangsa gungga ganggu aing aing mah keur jeung Allah teu izin sia ka Allah moal sieun urang aya kuntilanak bapak sia kuntilanak ka dieu ayo bariskeun ku sia kuntilanak sia incuna baona bapak kolot wah aing moal sieun aing mah keur jeung Allah atuh datang deui bapak kolot deui sia lo banget melotot di dinya kasieun sebab ketika urang Allahumma Allah aya berarti sedangkan ayana Allah aqrabu min hablil warid leuwih deukeut tibatan urat genggerong ketika urang Allahumma rzuqni urang teh berarti keur jadi mutakalim Allah nu dihitobanana mutakalim jeung mukhatab teh deukeut urang jeung Allah urang kadeuleuna mah ku batur keur sorangan kadaleuk pamajikan ka haji sorangan bae tadi kamat padahal kerduaan jeung Allah nek sieun naon atuh kadeuleuna ku urang salat di masjid sorangan bae padahal keur jeung Allah nyanana kasieun jeung Allah henteu aya kasieun atuh jeung Allah ketika Allahumma Allah mentak ngadoa ka Allah ngadeukeutkeun diri supaya cak hate teh Allah teh pan aya aya jeung moal disebut-sebut ku aing Allahumma rzuqni lamun Allah mah Allah teh aya berarti deket berarti aing kerduaan ketika urang keur ngadoa teh kerduaan jeung Allah tetep bae aya pocong mah lumpat-lumpat keneh keyakinan nu eueuh tah dek nendenkeun yakin di jero hate hese jasa dek nendenkeun yakin tah mah nu Allah urang munduh mah deus terus ka Allah ke dibere trek blek yakin ka Allah asal geus yakin bae ge ujianana lempang dicai teas cai hayang napak sancang bisa hayang nembus bumi bisa lantaran geus boga keyakinan atuh dunia nu Allah leutik tak Syekh Abdul Muhyi pamijahan jalan handap itu Syekh Abdul Hasanuddin jalan luhur
ketika di Mekah dekat Indonesia pas ini heula ku hebat-hebatna Ki Khalil tukang Ki Abdul Muhi geus kita teu heula bae walau make nyusul jalan hadap ngan yana ngarokok heula geus kira-kira beres nembus jalan hadap tinggalin Gusti Maulana Suluddin ku sebab ngarokok heula tak keur ngaji mah ulah ngarokok kewe geus beres ngaji si tinggalin kecuali merenya nak dia rokona atau berjamaah jeung kula masalah tama tinggalin kabehan tama tuh Masya Allah ya urang hayang bersih hati jasa ngeureun bersih hati mah nikmat komo lamun pamajikan urang bersih hatena atuh sorga tah mah urang boga pamajikan hatena bersih bening mengkristal atuh salakina sorga moal marah di kumaha-kumaha ketika orang hayang nyandung atuh mangga kae masalah jelah di dunia mal kebeli cek bersih kaji hayang mah masalah kula mah pokokna basal digilir bae bersih jasa berarti tah bersih jasa tah hatena tah ibu encan ke kakaraka ambodek nyandung nyeun kokoprak 5 geus dikieu-kieu we koprak biasana kokoprak jang kotok ieu jang salaki sehat bisa dibobodo ayolah penjernihan hati orang melalui sholat melalui ngaji roh orang gak bawa ku urayan-urayan wali sebab wali na ahli ruh waliullah teh beruhna bersih ketika orang nyaritakeun roh wali roh orang teh nyambung roh orang nyambung orang yang melengak baik nyaritakan roh wali teh oh gitunya bisa iber bisa napak sancang bisa kehandap roh orang tercengang cak roh orang sia tuh gitu kumaha tuh carana tuh ngajina ulah ngopi bae atuh roh orang teh berontak sebenarnya mah kamata ulah nonton TV BKC ieu mah ngaji ge HP di bawa bae roh orang berontak roh orang berontak demantak teu kudu make pamflet teu kudu dilarang membawa HP teu kudu asal roh geus sadar engke ge HP diteuneun sorangan lamun make aturan-aturan kos kitu roh teu terpaksa engke nafsu nu aya pangaji deui mah bas teu hayang sebab naon aku kan sangat mencintai HP tidak bisa berpisah aku dengan HP teman setia engkau adalah HP sampai mati akan ku bawa cek HP teh iya gua juga teman lu ntar ke neraka bareng-bareng yuk dan mata kahesna ge ngaji teh nyadarkeun diri aing sadar mah ke salat ngeunaheun ngaji Quran ngeunaheun HP TV atuh di haram-haram TV cara orang Bogor atau tetep di harapan guru untuk boga ketika eueuh guru mah waduh 27 in kamari 14 gua 27 in luar biasa nah eta rona teu sadar lantaran teu pernah nyaritakeun wali teu pernah nyaritakeun ulama salafus sholihin nu dicaritakeun ulama proposal dicaritakeun ulama modern teas hate dongeng ulama kos kitu mah sebabnya nama ngadongengkeun teh bangunan ngadongengkeun perkembangan ngadongengkeun teh debat panas ngadongengkeun tuh yang kemarin tuh udah beres nih kreditannya sekarang ngeredit lagi tangkorak sia goblok meureun panas urang tapi pan nyaritakeun wali mah wali mah teu hayangan dunia jijaeunya roh orang berontak aing mah jar resep keneh nyana berontak jual atuh nu Avanza meuli Innova atuh ngagedean atuh tama entak sambung-sambungkeun roh orang jeung roh kumal jeung roh nu salampurna minimal roh orang teh mengetahui roh orang teh hayang bersih mungkin ka neraka teh ketika ngadengikeun urayan-urayan wali nyana ngadengikeun tentrem hati ngeunaheun hati tuh jadi nyana ge neangan kangeunahan di mana coba aya ngaji ka Cilongok ngeunaheun ye
cicing di hadapan tangkal Ambon itu tukang sate bari ngagebegan sate atuh tah mah 5 kali ngaji bisa jadi tukang sate tah mah tuh itu bebe jamaah ngaji roh ieu nu hasilkeun urusan roh urang boga keyakinan ya kitab buatan wali nyambung hate urang lamun urang kitab gos itu dibaca loba kitab nu modern teu nyambung jeung wali tak disambungkeun ku urang jeung waliullah hate urang roh urang jeung moal kebal ge pararae pan urang geus cara rambung mah tepan geunah urang keur nyaritakeun masalah jiroh luar biasa hesena ternyata hese ngalaksanakeunana di negara mana ku ari nu masih keneh bisa dilaksanakeun hanya minor leutik di Indonesia mah geus moal bisa jasa ieu urusan ieu dilaksanakeun Al-Qur'an nu dijabarkeun ku hadis anu dijabarkeun melalui kitab ulama ieu pelebah ieu mah geus nu ngalaksanakeun hukum dah geus lain make hukum Al-Qur'an terserah sekedar ngaji bahwa Al-Qur'an kieu lah ngatur-ngatur soal pembunuhan. Adapun teu dilaksanakeun urang sebagai rakyat teu doraka nu doraka mah ti RT ka presiden sakitu wae cak RT sial aing ka bapa bae digaji henteu aing atuh ieu kumaha ge di akhirat atuh geus ge disidangkeun kumaha beratan hideung apa beratan kasep betul gitu bae amal geus dibejaan tah amal nutur-nutur urang ge bakalna tinggal merenung mah di imah amal aing hideung tah kasep aduh inget bebayang keur ngorat ya aduh mawa si doi kakarang bolong baheula waduh aing ojay-ojayan make ban hadana ge teu betus sabah mulai geus teng lantak tobatan yuk memeh urang maot ya Allah mah maha hampura dosa urang keur ngora dosa urang nu hilap kamari kapeung peureumah tah roh urang berontak tobatan Gusti abdi dosa ka Gusti larangan Gusti ku abdi dirumpak tapi pan Gusti maha hampura deuk ka saha abdi minta hampura lamun lain ka Gusti jeung jenuh berdosa mah manusa abdi teh manusa geus moal balik-balik deui abdi Gusti mah mawa awewe kecuali engke mangge nu geulis deui sial cak teh sia kitu amat tobat mah unjukkeun ka Gusti laporkeun ka Gusti geus gurat batu set moal balik deui abdi rek nyaan abdi sieun ka Gusti bisi isuk bageto maot hampura Gusti mulai hiji-hiji mata urang tobatan celi urang tobatan istighfaran irung urang sungut urang beteng urang dubur urang kubul urang suku urang leungeun urang kolbu urang mulai geus lamun ke urang dina ilmu tasawuf mah latifatul qalbi na tobatan latifatur ruhna latifatul sil latifatul khafi akhwan nafas qalb tobatan alamul amri na jeung alamul khalqi na ditobatan mulai urang merenung sakurang teh mun dosa teu diampura kumaha engke beda leuleus hate ketika leuleus urang salat geungeun Allahu akbar cek Imam Ghazali cek Syekh Abdul Qadir tanda urang dihampura dosa ngeunaheun salat ulah hese-hese hendak sahabat nanyakeun ka Kangjeng eta sih dosa urang ditarima jeung teu ditarima da ku Gusti Allah tobat urang karasa teh teu karasa kumaha hate ngeunaheun leuleus teu berontak ngeunaheun ke salat ke tentrem tanda ditarima lamun urang tobat terus bae istighfar tapi salat eueuh perubahan tanda can ditarima tobat urang jababari atuh nya hojalan mah ih cenah kiai ieu mah kadang-kadang ngeunaheun kadang-kadang henteu oh eta teh kadang-kadang Allah ngahampura kadang-kadang henteu tinggal lobaan mana we asal lobaan teu ngeunah teu dihampura berarti sia eta teu karasa ieu teu karasa ieu ku hate coba ge urang lamun boga duit bae sedekah tah nu butuh tah emang urang boga ibadahna teh dina harta tah hitung-hitung geus teu kudu dihitung-hitung buah juta buah puluh juta nu keur boga mah kira-kira ge ngeunaheun HSG ge
kerek es tentrem hate tentrem ku kerek-kerek dah tuh teh udang-udang dohor asar jadi jelas lain gitu ngeunaheun ke salat ge leumpang teu kos boga dosa teh tenang tuh urang zakat keluarkan aya fakir miskin bere tah aya yatim tah itu aya pondok pesantren tah aya masjid tah coba ge salat ge ngeunaheun Allahu akbar eueuh gangguan berarti ditarima ku Gusti tapi lamun urangna sodaqona riya mah pagon deui henteu komo nunyeun proposal mah hese usuja Allah geus ditanda tanganin can ai koneksi aya tapi can aya habar-habar sialan ghairil maghdubi alaihim salat sikos kitu heran deui eta pagawean ustad proposal goblok ya sebenarnya ikeur carita batin moal suatu kajian entak di ilmu tarekatna haram urang ngajukeun proposal sebab dedeketan jeung dunia jeung manusia ngajauhan Allah haram urang lamun nyaritakeun haram di syariat kos kitu teh salah di tarekatna haram di dieu Imam Qurtubi rek nyaritakeun berbagai peperangan di sababaraha bab. Pertama diceritakeun tanda-tanda datangna peperangan. Insyaallah. Mau tidak mau sebab ieu mah ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu Kangjeng mah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lain tina kahayang sorangan bicara teh tetapi wahyu ti Gusti Allah hakikat nama ucapan Gusti Allah. Urang nyaritakeun kitab ieu teh nyaritakeun pidahu Kangjeng nu diuraykeun ku para rawi. Hakikat nama keur nyaritakeun pidahu Allah. Urang nyaritakeun tafsir teh nu ditafsiran ku Imam Jalalain atawa tafsir naon bae Qurtubi. Hakikat nama keur nyaritakeun pidahu Allah Subhanahu wa taala. Nu boga langit bumi. Mantak aya anu nyaci maki pidahu Allah, atuh bela ku urang. Aya deui nu ngomong atuh Allah mah teu kudu dibela sebabnya nama gagah mending disoekeun sungutna ku urang. Aing mah jangan ngabelaan aing lantaran aing iman ka Allah sebab Allah nitah ieu kesucian Al-Qur'an teu meunang diajak lamun sia ngabela aing belalah Al-Qur'an tak aya bae nu ngomong kos kitu Allah mah teu kudu dibela lah ajeuna nama gagah jakena geus ku aing mah mending dirante diseret dibawa ka sumur parem teu beres ya. Tanda mulai perang. Rawa Abu Dauda an Mu'adz bin Jabalin. Tiki Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qol. Anjeunna nyarios cariosanana nyarioskeun pidahu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna umrana Baitul Muqaddas kharabu Yatsrib. Saenyana ramena Baitul Muqaddas kerusakan Yatsrib. Yatsrib teh Madinah. Engke Baitul Muqaddas diributkeun, diperebutkeun antara muslimin jeung kafirin. Antara Yahudi jeung muslim Palestina. Moal eureun-eureun terus bae tamu wajeun kuku bage. Perang terus bae. Nyahoeun nyana ge hadis ieu teh lain lalaga. Urang maka karake nyaho ieu ge kabeneran ngaji bae. Gitu ge di luar mah pan bari ngopi deui ngajina ge. Di jero onam ngajina bari bebeneran ge us ukai-akai bae. Sarua bae nu beres jeung ngaji.
Nyundeuleun jembae kos demo ka aing. Ya. Terus beto Palestina mah perang teh kamari geus dibere itu kebakaran anu dahsyat. Tapi tetep bae sugan dijadikan itibar kumaranana malah suuzon kaum muslimin. Sabaraha pemuda anu ditangkap dibakar ke orang Yahudi. Padahal eta kan seuneu teh seuneu model. Eueuh mimitina teu kanyahoan, bea kabeh. Tetapi dianggap ieu perbuatan pemuda-pemuda Palestina tangkap tanpa salah, belum tangkap tanpa salah, belum cacang. Masya Allah kan, biadab Yahudi. Emang kos gitu geus dicaritakeun urang lamun dicaritakeun hadis, ulah kaget. Bantu ku urang mana bae, negara mana bae, wajarlah ngabantu partisipasi. Lantaran orang dibeukeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah, wajar paeh syahid, tetapi tetap moal menang. Palestina mah tetep bae unggal tafsir nyaritakeun walaupun bahasana kinayah supaya orang tetap berjuang. Nah, engke bakal rame dibuka lebar-lebar untuk berdatangan ke Palestina untuk melihat Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Setelah pembangunan Yahudi di sekelilingnya luar biasa. Wari. Aya lahan mukmin, usir, bangun ku Yahudi. Lahan muslim, usir, bangun ku Yahudi. Tambah pamrih. Nek teu nyeri kumaha emang di Palestina lain sakada peperangan tapi penyerobotan lahan. Jelema-jelema anu demo tangkap tenden di satu daerah di dinya keluar teu meunang dibere henteu paeh di jero. Namun aya kurang partisipasi ka jero eta ta daerah eta atuh geus karuru jelema di dinya. Tapi tetep bae himmahna himmatul aliyah menggebu luar biasa. Sanajan geus kurang dahareun tetapi iman anu luar biasa, ganyang Yahudi, ganyang dihareupeun Yahudi. Anu tembak langsung jeger, paeh. Pemandangan paeh sehari-harina geus biasa di Palestina. Anak ditembak ku Yahudi biasa, bapak ditembak ku Yahudi biasa. Pemandangan paeh, tembak dan lain sebagainya terbiasa. Geus teu aneh deui. Syahid. Lantaran geus unggal poe. Urang ngadenge peperangan Palestina ti urang memeh lahir geus ngadenge. Ira ngadenge emak urang baheula. Mere informasi cong keur perang Palestina cong. Nah, engke dibuka. Setelah Yahudi membangun terus dikukumakeun gitu terus sigarek eleh moal bisa. Sebab didukung ku Amerika, multi mendukung kabeh ke Yahudi. Hakikatna negara-negara anu kuari keur menjajah ka urang Yahudi. Yahudi itu teh Amerika Yahudi, Inggris Yahudi, Belanda Yahudi, Jerman Yahudi, Prancis Yahudi. Mami ka urang teh Yahudi. Datang ka urang. Resepna naon Yahudi mah jago jasa Yahudi mah. Resep toriko Yahudi nyeun toriko. Teu perlu kukula dicaritakeun sosok Yahudi anu datang ke Indonesia haju diterima ku bangsa Indonesia padahal Yahudi anu geus macam-macam di urang. Ai anak buahna si hate dan lain sebagainya. Eta teh anu geus garani. Terus diterima ku urang. Urang geus serba salah. Ieu engke naon kitu nga Yahudi muncul. Sebab didukung ku kabehan, ku kafir-kafir nyana nu kuat, nyana nu gagah. Mulailah dibuka pintu untuk memasuki Palestina, orang bisa ningali ieu Aqsa, ieu makam Kangjeng Nabi Musa, ieu Kangjeng Nabi Ibrahim, di dinya teh kan aya dua, ya Bethlehem Kangjeng Nabi Isa. Jadi satu pintu di dieu tek Masjid Aqsa, belah dieu masjid makam ke belah dieu makam Kangjeng Nabi Musa, belah dieu Kangjeng Nabi Ibrahim, di belah dieu Bethlehem. Satu wilayah. Kangjeng Nabi Musa rada jauh. Cak Kangjeng Nabi sapamale dogan Rom nyatan. Nah, di naon gitu Hebron.
Nah iyalah Palestina Masjidil Aqsa mata Kangjeng Nabi disabakeun ka Masjidil Aqsa teh lain sasaba-sabana ieu teh masjid anu sangat bersejarah anu terus bakal bercokol perpecahan begitu na peperangan iyalah Masjidil Aqsa maka ding didinya lawang langit teh pas Masjidil Aqsa lawang langit teh didinya urang ku hari maot dibawaku kitu malaikat Israel nyawa urang nah henteu sataek-taekna tuh lantaran di luhur teh lawangan ieu dibawa ka Palestina pas didinya naik ka luhur set dibawa didinya Masjidil Aqsa urang kabehan bakal nyaba ka ditu geus maraeh lawangna dia Kangjeng Nabi gitu man haza ketika mi'raj teh eta lawang langit tah engke bakal rame Baitul Muqaddas teh lantaran geus dibangun Baitul Muqaddas geus dirapihan dibangun sekelilingna pembangunan Yahudi kemudian aman kuari onam kuari ge aman sebenarnya teu pernah teu aman ngan eta mah kabeneran aya penyerangan ti muslimin jeger perang padahal mah urang datang ka dieu aman eueuh masalah datang ka jero masjid urang dikieukeun make senjata ke Masjid Aqsa dikieu urang salat eueuh masalah sabar rakaat dinya 2 4 rakaat selesai keluar besi teroris sungkul cek nyana sakitu masalah engke mah aman luar biasa sebab geus teu berdaya manusia muslim geus teu berdaya nyana ongkang aman ditambah kabeh jelema di berbagai negeri berbagai daerah bakal karena muslimin geus lemah untuk melawan ke Yahudi maka aman pembangunan nu sakitu hebatna dibuka hanya membaca sejarah hukul oh ieu Aqsa cuman dibaca salat teu cuman dibaca dong oh ieu Aqsa sejarahna dibaca berbagai bahasa Inggris Prancis Jerman Cina Indonesia wabeh dibaca sejarah Aqsa rame ke bakalna teh nah Yasrib bakal rusak Yasrib teh Madinah Yasrib bakal rusak dirusak ku berbagai cara dihadang dihalang dan lain sebagainya jadi kemakmuran Baitul Muqaddas kerusakan Yasrib Madinah bakal engke aya pemboman bom dan lain sebagainya urang diberesieun ka ditu bahkan dihadang ku berbagai kafir karena geus lemah muslim geus lemah inu mantak RRC datang ke urang lantaran urangna lemah mun diadukeun urang jeung RRC urang ele urang lamun make senjata zahir kecuali make senjata batin lain deui atuh emang kumaha senjata batin mah lamun urang ngabetet atut senjata batin eta geus kitu urang RRC kok bau amat sih nah ku bau-bauna hitut aja pendit teu kuat nembak cenah eta racun berarti jadi keluar ti bujur racun geus bae urang siap hitut racun dah iya ya rame ke Baitul Muqaddas soh kuari geus mulai rame-rame dikunjungi di berbagai negara Amerika mengunjungi Inggris mengunjungi Prancis kabeh dikunjungi kerusakan Yasrib wa kharabu Yasrib khurujul malhamah kerusakan Yasrib keluar ada peperangan bakal peperangan perang ke bakal lain lalagaan kuari kakarak Yaman perang Turki geus dihajar kamari Libya Suriah eta kan sarua jeung penjajakan coba negara-negara Islam teh geus Baghdad kemudian aya Suriah kemudian aya Yaman kemudian Turki dan lain-lain sebagainya nu kuat eta cuman sekedar Iran Syiah eta kan henteu sedahsyat ahli sunnah wal jamaah nyana mah kan bisa diputer tah kualantaran sakitu eueuh nu gagah atuh kan berarti nah masuklah ke Madinah sebab sumberna kekuatan Islam adalah di Madinah nabi ya di Madinah mulai keluar peperangan wa khurujul balhamah fathul Konstantinia keluar peperangan Madinah terbukalah Konstantinopel menangnya kamari geus dia kaluhurkeun huruna raja Konstantinopel nah engke negara-negara anu
Konstantinopel bakal muncul. Berarti negara Romawi muncul kembali. Kemarin diacungkeun di Rum Romawi. Terus di Iran makan geus hampir maya naon katengana 50-50 kan, Kristen ambalaya, Yahudi loba. Terus di Mesir atuh geus sarua acak-acakan mantak acak-acakan ge eta teh kapan isme Yahudi. Terus per detik ieu can aman kan di Mesir. Suriah kitu kene karena negara kuat kesunianana hajar. Nah, terus ku ada tangka ayeuna wali-wali Allah tembak, ulama tembak. Tinggal aya nu barariasa bae. Geus hancur ke teu boga kekuatan. Tuh, di urang ge, di urang mana kekuatan gua di Indonesia. Perang urang bari bisa ngalawan jeung Malaysia. Sebab naon? Dideuleuh tina main bola. Main bola teh lain sakadar permainan biasa. Lain sekadar permainan biasa, ente mah neuleuh sekadar permainan biasa lain. Ente teu nyaho sejarahna. Lain sekedar permainan biasa. Baheula Indonesia ngalawan Malaysia sakicep. Di zaman Andi Lalah, di zaman di zaman Aswadi Idris, di zaman eta wah. Pokoknya sakicep, tapi kuari urang ngalawan Malaysia ge seseleh. Ngalawan Thailand baheula mah sakicep, kuari seseleh. Ngalawan Korea pernah Indonesia menang jeung Korea, bahkan diangkat di internasional. Kuari jeung Korea eleh nage Indonesia teu kurang ti 12. Di deul eta teh lain lalagaan. Di dunia olahraga teh aya motif politik. 100% besi NTT jauh 100%, lain 10 20 100%. Di bola teh 100%. Ieu aya unsur politik. 100%. Beneran ieu mah kula mandan laga. Matak nu muncul teh Eropa, nu muncul teh Amerika. Nu muncul teh negara-negara kafir malu. Negara Islam teh Arab sakitu galedena tetep teu muncul. Tetep teu muncul. Arab sakitu kurang kumaha tetep bae teu muncul. Suriah tetep bae teu muncul. Mana deui coba negara tetep bae Eropa, Amerika eta bae. Emangnya nu keur ngerajaina eta teh lain sakadar main bola. Geus dideuleuh ku jara kekuatan eta. Sebab kekuatan fisik eta adalah aya unsur politis. Kekuatan fisik aya unsur politis dan lain-lain sebagainya. Nah, engke geus kajahoan kelemahan moh muncul Romawi. Cidinya geus lemah kabeh, eueuh nu berdaya. Lantaran Konstantinopel geus naik muncul di negeri mana-mana bae. Kuari mah kakarake patung-patung teh di Karawang doang. Di Karawang patung-patung eta teh kan aya unsur-unsur budaya mah budaya bae, tapi budaya nu kos kitu kunaon haju dimunculkeun Karawang eta. Lumantak Habib Rizik gergeteun jasa ka budaya eta tetep bae terus kuari dek calon gubernur mangkani. Sia kudu nyawa tuh kos gitu tah. Mah greget jasa, sia mah nyawana ti aing meheran mah. Nah, iyalah bakal laga terus lemah teu berdaya. Sampaikeun ka teu berdayana kumaha engke bakalna? Mukmin mah mukmin, muslim mah muslim, tapi kafir nunjukkeun ana geus lain make curug, make jempol suku nurut bae. Engke bakal jadi babu bujang kabeh, jadi bujang kafir kabeh. Kuari mah hanya sebagian kecil doang. Jadi supirnya jadi karyawannya enggak mau kabeh. Sebab geus dikuasai ku kafir, teu berdaya. Kulantaran geus teu berdaya, dicobak di dinya engke bakal keluarlah dajjal. Pondok pesantren geus ada reueuh, aya ge geus berbau lain bau pondok pesantren, lain agama, geus ka ditu dunia. Mulai dajjal. Dajjal nyekelan dua, tangan kanan surga, tangan kiri neraka. Sahandek nurut ka Dajjal boga sorga, hakikatna neraka. Sajelema nu teu nurut ka Dajjal, sorga hakikatna neraka. Dibalik neraka hakikatna mah sorga. Nah, lamun nyana nurut urang nurut ka Dajjal, hayang duit tinggal nyekel we daun-daunan tah dibere. Hayang emas, batu-batu dicekel. Padahal eusina neraka. Jelema kade kabeh ka Dajjal. Boro-boro engke kuari bae kiai da bae ge asal aya pamarentah mere duit bae geus calaka bae. Sakumaha lele jumbo. Kita kiaina eta, kiai jumbo melulu eta.
atau komo kuda ajal ge. Masya Allah kali. Nah, iyalah tanda endek peperangan heula, tanda dek peperangan di mahalanan ramena Baitul Muqaddas yakni Palestina, engke rusakna Yasrib yakni Madinah, kerusakan Yasrib engke bakalna timbul peperangan bakalna dimenangkeun ku Roma, berarti ku kafir. Nah iyalah kemenangan kafir adalah setelah eta bakalna timbul Dajjal. Jadi meme Dajjal peperangan adalah dahsyat. Perang di berbagai negara. Perang dunia ketiga. Setelah perang dunia ketiga, engke lilana wallahu alam lantaran perang dunia ketiga makan di negara sorangan. Kos urang guari. Negara Amerika aya di urang, negara RRC aya di urang. Berbagai tamu-tamu aya di urang. Urangna emang negara urang. Ya otomatis kan guari geus mulai belah dua, belah nu hiji belah Amerika, nu hiji ka RRC. Mulai geus timbul peperangan. Unggal negara bakal peperangan. Teu bisa terkuasai lantaran kabeh teu bisa dinasehatan. Ieu keur carita negara teraman di dunia, Indonesia geus model kos kieu, mengarah kana peperangan, emang bakal perang kabeh. Mulai mimiti partai ge geus mulai peperangan atuh. Ieu kamari ieu bae ge urang petilu. Itu Golkar ribut datang aya nu terbunuh segala rupa. Ieulah perang dunia katilu. Engke mah saimah beda paham, pamajikan jeung salaki beda paham, ribut. Anak jeung bapak ribut, silih bunuh bae geus. Silih bunuh saibah teh terusak desa, terusak kabupaten. Wah, kacau balau. Polisi geus teu puguh ngamankeun nu mana. Atuh abri geus teu puguh bakalna ieu membantu ka mana. Dalam negeri terus ka urang, di dalam luar negeri terus ka urang, dalam negeri kacau. Unggal negara bakal terus bae. Waju kabeh. Sebab pusatna Madinah perang. Kabeh geus perang. Ngan bakal nu muncul tetep kafir. Ieu mah pada urangna bae lah. Ulah loba omong kana sasahanya. Daripada urangna bae mah. Nah, di dinya karak geus dikuasai ku kafir. Tapi lain 1 tahun 2 tahun, berarti kan puluhan tahun bakalna perang. Kuari kan budaya, terus ke fisik, ekonomi budaya, terus ekonomi, terus perang fisik. Kuari kan perang budaya, orang masih kena bisa bertahan walaupun kalah. Terus perang ekonomi, orang geus kalah total orang perang ekonomi mah kuari teh geus kalah. Huluna kabeh Yahudi kabeh di urang. Endeu ka mana urang lumpat Yahudi kabeh. Kemudian di negara kuari aya amnesti. Amnesti teh ya engke bakal aya penyerobotan tanah. Kakara kuari mah pengusaha luar caknyana pengusaha dalam ge kuari teh geus araringgis. Engke mah urang boga tanah teu bisa bayar pajak cokot ku negara. Amnesti. Lamun diantepkeun bakal kos kitu. Endeu kumaha coba urang tinggal cukcak berjuang teu kumaha. Sia dibere pajak poe cukcak. Bakal seperti itu. Urang kuari mah ayo motor boga nomor 1, nomor 2. Nomor aya 1 nomor aya 2 nomor eta teh milik polisi. Berarti urang teh di dinya teh eta bayar ka polisi. Endeu kumaha coba? Di samping merek nomor nu urang anu biasa pajak eta teh nomorna nomor 1, nomor sahuruf kitu atau nomor 2 mayar deui. Berarti urang ngontrak ka polisi gablek daun urang ngontrak ka nyana. Amnesti. Terus bakal sia boga naon teu dibayar cokot. Kuari carana seperti kos kitu. Kakara ge pertanahan, perusahaan. Emang kuari nu mantap perusahaan ngeluh kunaon amnesti. Dipaksakeun terus bae. Koe meneng bae si wong tonggo meneng bae mengkonon. Ieu nu mantap kacau ge negara. Ulah disangka ieu teh ngeunaheun presiden kunjungan huahe, menteri kunjungan huahe. Di jerona penuh tipu daya. Ieu mah pada urangna bae mah. Engke ente ngomong di itu pada urangna deui. Maksudna naon? Ieu keur nyaritakeun tanda peperangan. Geus mulai atuh geus bisa dinasehatan. Kiai deukeut ka nyana teh lain mere. Nah, lain neuk minta nasihat kiai supaya ngadukung nyana deuk naonan coba. Deuk naonan. Sana. Ieu kan keur caritakeun tanda peperangan. Unggal negara bakal. Emang di Arab teu ngajerit kitu rakyatna? Ngajerit rakyat. Sebab naon? Baheula dibuka lebar-lebar untuk datang ibadah.
kuari geus boga kapilah tindak bisa ziarah dibuka di urang berbagai ngaranna aya pisah umal nu nyekelna ieu kabeh urang Arab penggede Arab teh neangan keuntungan tembas muncul deh dan lain sebagainya timbul peperangan rakyat ngejerit emang teu ngejerit sarua bae geus dicekel ku jelema-jelema nu kos karar itu di urang seperti kos kieu ngejerit unggal negara kuari ngejerit di Singapura emang rakyat teu ngejerit luar biasa naon bae kudu bayar ka negara atuh nu matak teu betaheun di Singapura teh lain embung nyeun imah tapi hayang nyeun imah ngan engke bayar pajak da kumaha ti ketiak kawin kudu nyeun imah sedengkeun nyeun imah kudu bayar pajak berarti kan kudu boga aktivitas anu optimal jang mayar eta teu bisa nyana dah kena sanksi Singapura ngarokok bae ngarokok dah kena sanksi di Singapura ini kumaha coba ayo emang ngeunaheun di Singapura teu ngeunaheun di Malaysia emang ngeunaheun gitu di Malaysia teu ngeunaheun di Malaysia teh teu betah panas dan lain-lain sebagainya di samping panas nagarana panas situasina ulah disangka ngeunaheun sih di Singapura di Malaysia urang mun nyaho di Indonesia kuari urang lamun dibukakeun kabeh hareudang kuari ge hareudang lantaran jam nage geus jam 10:30 Dailah terakhir bakal khurujud dajjal mulai peperangan ti awal engke di akhir bakal khurujud dajjal perang beuki dahsyat deui jelema kabeh kitu milu ka dajjal nu teu milu dibunuh pae dihudangkeun deui bunuh deui pae wa rawal Bukhari wallahu a'lam.